we nya. Mistik wae. Sah, saudaraku naon teh sah? Meuyeung banget teh. Hei, kenal nyanan? Aing ngomong namanya di cangkeng tapi asa sakit, ngkos nu urut. Banyak lu duitnya di cangkeng, ka hati bener. Aing mah teh kamaksakeun da eta. Aing ngadenge aya daging mah enak ka dieu nih teu geuling oge. Aneh si ake gaya kieu masih ka dieu datang ye. Lain cek urang mah sementara mah keur kitu mah cicing di imah, cek urang mah istirahat da. Nikmati he duit loba manehna mah. Teman lagi. Tagihan teh meuni mung kaliwat ka jelema teh ampun kana budak bener. Kos ieu kos rentenir lo. Di tidak eta mah rentenir moal eta teh cenah ieu na teh loba cenah. Naon nganjukeun teh da duit teh di luar cenah cek manehna mah. Heuh kungsi ngomong ka urang oge eta teh. Heuh kudu kumaha cenah heuh da aing ngaranna hutang mah nya teh curang teu leuwih. Galak nu baroga. Hutang teh. Sabaran nih cukup tidak kayak waktu na baroga lu namurin. Lain sah ieu ngomong-ngomong sah. Enduk makan ieu dikerabakeun wae. Tak kuno ahli na kumaha biasana. Urang bagian minum seuneu nya. Wah asa. Aing kurang keur tanda ti ieu. Moal anu sia teh daripada kitu mah hibur-hibur atuh aing. Karaoke nyanyi. Udah nyanyi lagu naon hayangna. Lagu Sunda anu ngeunahkeun pokona mah. Oke siap, paling lagu jang lah. Nya, lagu jang heuh. Sah, eta si Emon teu sangka oge sah bisaan budak penyanyinya. Kita mah bakat terpendam sah. Da baheula lamun cara kamodalan mah jadi artis eta teh budak teh. Ngan meureun tadina rada badung pan emang. Budak eta teh. Wah, ari maneh bisa wae ngomong teh. Betang sah. Nama geuning sah padahal nih emang egang sih lutangna. Di mah diomongkeun. Saudara. Tanya saudara. Alhamdulillah, syukur tadi masih ingat ramai geng. Aduh. Ulah mamangkatan wae atuh saudara ikut gering macik dicicing heula di imah. Teu betah sah di imah teh sah dikerangkeng nih sah. Sapoe ge aduh ya Allah.
Ah iya maksakeun we bade ngege-ngege nih. Sing sabar we atuh sing sabar. Saudaranya sama tuh. Kalem saudara pokoknya mah diulang tahunkeun keur geuring mah. Loba kahayang nu geuring teh ampun euy. Heeh atuh pan Mama Ayu udah ngering mama kudu disebelemakeun saudara arek nyen eta cenah naon teh. Naon eta tumis naon? Eta tuh mis daging bangkong jeung kodok dijikeun. Nah, tenang saudara ya. Tumis bangkong ini teh. Bangkong kodoknya. Pokoknya mah teh pedo elom ya. Partai Usman bejaan eta Pak Usman. Usman soalna geus bogaan hadis. Man hodam gadam, mangka siapa yang sering membantu guru Kudu nyenangkeun hate Pak RT. Gitu man godam gadam. Si Usman aya wae. Us, kadia us. Kadia us, kadia us. Kadia. Man godam gadam ngacapruk we nya udah aduh ampun euy Man godam gadam. Kurang teh kudu nyenangkeun Pak RT. Aduh, ya mah geus semua gagal ya mah atuh tempo we. Tingali. Mantap. Teh pedo elom mon.